Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nida Nabila di kelas 10 MIPA 7 nomor absen 24. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu parantos abdi damekeun anu judulna Ngudag Cita-cita. Anu dimana tugas ieu mangrupakeun tugas bahasa Sunda anu dipimpin ku Ibu Pipih Syifa Warahmah. Wilujeng maksikeun. Ngudag cita-cita. Neuteub pinuh sumanget ngajalankeun ieu kahirupan. Sanajan pinuh ku cocoba pikeun ngahontal hiji cita-cita. Neuteub pinuh harepan pikeun ngahontal hiji impian. Dina nyumponan hiji kahayang pikeun mangsa kahirupan anu gumilang. Sakitu wae sajak ti abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.